Wilujeng siang tepangkeun nami abdi Rafif. Satacana abdi ngaturkeun nuhun kanggo akang nu atos nyempetkeun waktosna kanggo abdi jeung diwawancara. Langsung we ka pertanyaanna nya. Ari akang namina saha? Tepangkeun Wastapun Muhammad Sifanur Rahman nenekna Sipa. Abdi ayeuna kuliah di ITB jurusanna Teknik Industri. Ayeuna semester sabaraha? Semester genep. Tiasa dicaritakeun kumaha usaha kanggo ka ITB, kumaha awal akang asup ka ITB? Baheula akang asup ka ITB teh lewat jalur SNMPTN. Awalna simkuring milih ITB, terus milih nanti UGM awalnya UGM Teknik Nuklir, tapi terus abdi teh konsul ke guru BK, Bu Pak ieu kumaha abdi kelanjutanna masa depan abdi menurut Ibu sareng Bapak kumaha, terus disarankeun kanggo ITB. Jadi soalnya lebih visible asup ke ITB teh dibandingkan ke UGM, soalnya UGM cenah mah lebih ketat gitu atau jurusanna. Jadi nya abdi supados nan bisa katarima di perguruan tingginya mimiluan si saran si guru BK oge sareng ya abdi hayang kuliah di Bandung we. Usaha AA kanggo tiasa asup ITB kumaha? Usaha diajar gitu nah. Sebenarnya diajar abdi mah penting malam hari teh belajar abdi mah biasanya Tunggal dinten eta. Tunggal dinten sih paling weekend teh libur. Ya paling Senin sampai Jumat ya saminggu teh 4 sampai 5 kali lah selama menupami aya ujian ya eta di intenskeun deui, lebih diintenskeun deui. Sekarang ulah belajar SKS gitulah yang ulah dibiasakeun ya, ulah dibiasakeun di belajar SKS. Upami AA yeuna jurusan naon sareng alasan AA milih jurusan eta teh? Sebenarnya abdi teh jurusan ieu Teknik Industri Kampus Cirebon ya. Jadi di ITB Kampus Cirebon teh aya 4 jurusan, terus abdi teh masukna kana Fakultas FTI Cirebon. FTI Cirebon kan sebabna teh gaduna nang hiji jurusan Teknik Industri kituna nya abdi masukna Teknik Industri. Saentos beres kuliah, AA bade didamel naon? Bade damel sih insyaallah mudah-mudahan di Pertamina setahun 2 tahun, terus insyaallah terus kita abdi bade ka Jepang kuliah di luar negeri di Universitas Tokyo. Menurut AA, sikap anu sae kanggo mahasiswa nu dianggo kegiatan sehari-hari gitu kumaha? Komitmen sih. Sikapna, komitmen. Simkuring mah komitmen, tanggung jawab, terus disiplin waktu. Tos wae nya atur nuhun waktosna kang tos luangkeun waktos. Semoga cita-citana dijantenkeun ya. Ku sabab ieu teh da sensorna gitu. Alhamdulillah canggihnya ya nama. Subhanallah, luar biasa. Allah bersama kita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Di UIN di 10 di Semangsa. Nah, sampai teh saya. Abdi namina Aulia Anjala. Teh Iya teh menuju tingkat sabaraha? Abdi teh tingkat hiji. Di stay. Iya kenging diwawancara saat ini. Mangga. Biasa. Nah, abdi pada wawancara ieu tah ieu teh. Nah, mangga ditinggali atuh. Ieu teh namina Arduino. Oh, ai Arduino teh naon nya teh? Nah, ieu namina Arduino. Ieu teh dihubungkeun kana hiji sensor. Namina teh sensor anu tiasa nangkepan suara. Lamun aranjeun kayak gitu. Nah, ieu teh hurung lampuna gitu. Sabab ya ieu pakai sensor di suara gitu. Tah, ieu oge aya program teh khusus dijieun dina hiji software gitu. Janten ieu teh bisa ngahurungkeun lamun Ai kanggo nu ngadamel ieu sensor teh sahanya? Tah, ieu teh kebetulan pisannya anu
ngadamel sabab aya tugas eta napi kumaha? Kebetulan dia teh hobi gitu, resep Oh, gitu hobi. karena nyian siga kieu teh nu elektronika Nuhun. gitu teh. Janten dia kamari teh basa keur libur tah. Jieun gitu. Oh, jantan di damelna basa nuju pre gitu ya. Mohon menuju prank ada mana. Aduh, ini saya bisa Alhamdulillah ya biasa latihan sarang Gojek ya. Nah, jantan ieu teh lamun aya suara nu keras biasa ngahulukeun lampuna. Ku sabab ieu teh da sensorna sensor suara. Alhamdulillah canggihnya ya nama Subhanallah, Allah. luar biasa. Allah bersama kita. Aduh, terus nuhun pisan ya punten ngaganggu waktosna gitu. Nuhun pisan ya. Mangga atuh sukses ya. Atur nuhun Aduh, pisan.